salametkeun diri urang lamun geus kajadian cara dipalu deh kumaha coba ge dioyakeun ku Gusti Allah bumi ayo eta anu sok nerka-nekra teh badan Giopi lamun bener jago nyana memehna tah keuna kagarunung jelema ieu mah geusna karak komentar geusna karak komentar ya memehna mun deuk mah hei saudara-saudara sebentar lagi akan ada gempa campur air tsunami sama ngaranna tuh ya lupa saya segera ke gunung nah eta karak bagus kos gitu ieu mah teu batal batak paningan geus pasrah ka Allah anu dirame-rame bakal aya gempa Banten terjadi di NTB terjadi di Palu jadi Banten mah aman-aman bae sementara ieu mah wallahu alam kaharepna mah itu urusan Allah tuh tah lamun geus kos kitu kumaha coba bayangkeun ku urang digoyang teh teng bumi jelema kalaluar kan lantaran gempa tuh ka besi katimpa imah kalaluar disampakeun ku cai breuh Masya Allah aya naon ke bakalna di dinya teh ternyata horenganan eta teh loba pisan nu ngridit lain seuri tolol sia mah buku sia ge ngridit ieu geus diharam-haram ge terus beta eta baheula Gunung Galunggung teh ya eta teh ya jelema-jelema tukang ngriditkeun eta Galunggung baheula teh ngriditkeun Tasikmalaya kemudian rentenir Tasikmalaya eta geus lain rahasia urang Galunggung di Jakarta di Bandung ridit-riditkeun jeung eta rentenir tah bere gunung Masya Allah ketika Yogyakarta jadi perzinahan pan geus sababaraha kali mulai SMP SMA kemudian berbagai universitas kalangan pemerintahan anak dicek oleh dokter ternyata 60% sudah kehilangan kegadisannya eta anak sekolah terus nu baheula kota pelajar Yogyakarta jadi kota perzinahan terjadilah gempa sebab geus teu ngadengekeun pengajian teu ngamalkeun ilmu berarti sia-sia aing-aing jeung Al-Qur'anul Karim teu deui jalan cek Allah digempakeun geus gempa masih keneh bae susul deui Jogja mah 2 kali NTB Masya Allah di jerona ya Allah Bali nah iya kuali Palu geus bandingan beuleuman tah motor kreditan ya deuk kumaha tuh ya Allah ya teh nuturkeun Al-Qur'an teh nuturkeun agama tuh boro-boro kitu kafir geus jelas namanya teu boga agama atau agamana nya beda jeung urang anu make agama kiayeuna ge boga showroom kiayeuna boga showroom atuh deuk kumaha yai eling yai para kiai goblok Masya Allah Masya Allah ieu ngarusak nu ngarusak negara teh eta nu sabenerna ya Allah ya Rabbi nah lamun geus dikitukeun kumaha kabehan nu ibadah nu teu ibadah secara zahir mah kitu nu ibadah mah tuh zahirna hungkul lain batinna mah teu disiksa tetep diamankeun ku Gusti Allah lamun geus kos kararitu urang teh nyaho eta kajana teh horek pararae teu nyaho sararehat gararaga teu nyaho rek pae
kos tabrakan muragang tanya horeng maut mah aya di kekawasaan Allah Subhanahu wa taala. Entek kade jaga iman urang, jaga keyakinan urang, jeung ulah eureun-eureun urang ibadah ka Gusti salillah hirup sebab eta tah tadi teu nyaraho. Per detik geus sekian ratus mungkin ribuan. Urang lamun inget ka tsunami Aceh mah 200.000 ambo. Hari ieu mah meureun aya 200.000 mah henteu. Wallahu alam. Ngan meureun aya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 mah aya lah. Iya tuh karena gede atuh ku tsunami deuk ka mana deui di kumaha deui. Masyaallah. Ieu keur carita syariat. Namun carita hakikat batu masalahnya kabeh ge nang Allah. Geus teu kudu bingung-bingung. Kabeh ge gerak Allah tajalli Allah. Urang secara syariat maneuleuh manusia kuari, neuleuh dunia cek ahli hakikat banu kadeuleu teh Allah tajalli dibentukeun di eta, di eta, di eta. Beda-beda pandangan tergantung kumaha keyakinan dirina masing-masing. Urang ibadah teh kan kumaha sangkaan urang ka Allah. Lamun sangkaan urang ka Allah, Allah aya jeung deukeut atuh mantep ibadah. Lamun sangkaan urang Allah teh jauh atuh teu mantep. Sangkaan urang Allah teh teu neuleukeun teu komo tah geus lalagaan salat lagi. Ya, sangkaan orang kumaha terhadap Allah. Nah sangkaan eta teh supaya ngajadikeun keyakinan Allah aya deukeut ngadagekeun. Ngira modal kuari urang. Urang lamun boga perasaan Allah teh hadir aya deukeut ngadengekeun. Urang tenang hirup. Tenang di jero majelis geus teu inget dahar. Ingat ngopi, ya geus pan tadi. Tuh, tergantung jelema-jelema. Masya Allah, hese tah, boga keyakinan kau.